Pengertian tradisi bayi baru lahir. Tradisi orok anyar lahir nyaeta kebiasaan atawa adat istiadat anu dilakukan ku kulawarga saenggeus aya orok lahir. Tradisi ieu biasana miboga tujuan pikeun mendoakan miarasaan sarta masihan kahadean pikeun orok jeung indungna. Unggal daerah biasana boga tradisi sorangan nurutkeun kana kepercayaan jeung budaya masing-masing. Berikut juga kita bakal kasih tahu contoh-contoh tradisi bayi anyar lahir. Contoh-contoh tradisi bayi anyar lahir. Hiji, pugutan motong tali pusar. Sanggeus tali pusar lepas, biasana aya upacara letik. Pikeun nyimpen tali pusar eta di tempat khusus. Sababaraha orang percaya yen tempat nyimpenana bisa mengaruhan sifat jeung kehadiran barudak. Waktu 40 kowe dina sabaraha kulawarga indung jeung orok biasa teh meunang keluar imas salila 40 poe kanggo ngajaga kesehatan sarta keamanan. Mangsa ieu disebut oge masa nifas. Ngarana atau masrahkeun ngaran. Upacara pikeun masrahkeun ngaran ke orok biasana dilakukan ku maca doa, ngumpulkeun baraya sarta ngucapkeun harapan sarta kehadiran ke orok. Nomor 5 ada ngasih minyak atau bedak tradisional. Orok biasana dipapayasan make minyak kelapa atau bedak tradisional supaya awakna anut segar jeung ulukan. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.